ngaran-ngaran gawe mah kudu ditekuni segala sesuatu naon ditekuni pasti insyaallah berkah. Besok punya kata orang tadi soding. Aduh, coba antum ngelampasan yuk. Nama iya mobil si bos Pauji teh. Cenaker di hadean di. Jika si Marisolin. Mang, naker naon di dia? Naon sia ka dia? Ek nangan bos Pauji. Oh, wah, bos Pauji mah balik ke Bandung. Balik. Naon sia ka dia? Kapan keur ngahadean mobil di aing di dia? Oh, Naon sia gitu? emang nu saya? Ya jelas nu aing lah. Ieu pegawai aing keur kontrol pegawai ieu di dia. Naon mana gitu? Kontrol. Iya, ek manggihan bos Pauji. Oh, wah, geus balik mobil nama aya tuh keur dihadean tuh, nu keur gawe nagean ya. Tempok dia tuh percaya mah. Iya mobil bos Pauji ya keur dihadean di aing. Oh, nu ieu. Mang ieu nak kade lalaunan mah sanggeunana nya. Kade ulah-ulah tarik teuing bisi eta. Pokona mah lamun misalkan aya customer datang kudu dihaluskeun pagaweanana. Ieu pagawe aing. Tuh, tingali mau dipananana. Cakepan? Ah. Bos Pauji mah geus langganan di aing. Kang, sing bener gawena, ulah-ulah halea kitu. Amelia Jaya. Oh, Amelia Jaya. Sing bener gawena ulah-ulah halea. Urang kumaha ku aing teh? Carot. Oh, ieu paranting angkutan ieu, apa tuh sia carot? Marmot lin. Wortel. Oh, Marmot sia mah. Ieu geus diberesan ieu nu hareup ya. Geus diberesan ya? Hah? Sok sing balaner gawena. Aing loba pagawe mah di dia mah ding. urang ilu gawe tuh. Moal, eueuh lowongan. Spinu ayeuna mah. Deng atuh peraku kabalan. Wah geus pinu nu eta ayeuna mah abegena geus arayaan nu gawe di dia mah. Isukan deui lamun misalkeun aya ke ku aing di bejaan. Geus pinu ayeuna mah. Bae Di dia mah leungeun agenan kudu geus terampil untuk para radu nyokotan pagawe. Heuh bae aing tukang ngelas. Moal eueuh loba tukang las mah di dia genan. Tukang nyugu bae. Moal eueuh. Sing bener ngukurna Kang, udah para radu teuing gawe. Made. Ya kitu. Ya, Sing bener itu bemper gawean. Di dagoan itu kudu bogana lah. kalau ka Kakak keur naon ieu di dieu? ieu nuju pengarahan. Ih, gawe geus. Gawe. Esok ding. Ieu sahaya. Ieu dudungan kedua. Hah? Dudungan kedua. Ayo itu sah. Pagawe biasa. Aduh, si kunyuk nyebutkeun bos cenah. Tuh. Yuk pengantin. Masya Allah, tabarakallah. Aduh. Tuh sing-sung ieu teh pengantin mah kudu sareng naon deh eta? Ieu geus calik deui wae. Alhamdulillah geus udah deui pangangken eta teh kitu-kitu kan. Geus muka opat. Heeh, jadi ai geus kawin mah geus menang jatah we lin ayeuna mah. Bagian kau keluarga mengacil. Aduh, geus aya bagian. Aya jatah. Iya. Geus aya pangabsen ayeuna.